daging korban dina katen sok make sokna pedas lada lamun hirup ngalapunan digawe anu keur berjuang kutekadna hatena anu alus anu mulus geus moal kagagalan deui kudahi kusumangeutna eta bakalan kapeti ku capena kahasilna ku diri urang sorangan hirup emang bener kitu ari kudahi tetelepekna ka mana-mana ge moal kasusan kidul ngetan mulon ngeuleun ge geus pasti kalaksana ku hirup urang kaharepna kudu dijaga keur ngalaksanakeunna ulah sok babarian kaki kudu teu kahati ku akal kudu sing tertib besing salah tetemongan salah dugaan anu teu kubuh kukira kudu sing lurus sing alus sini asa sini asuna toleransinya antara sesama agama bangsa negara nu ayeuna ame katemongna eta ngajadi leuwih alus leuwih mulus barokah keur bekal hirup urang berusaha mah naon wae teu kudu sabari ulah jeung tekun ngumpulkeun kewajiban hirup harangkeun pasti ngabana keur urang sorangan jeung sahyana geuning tangtu emang kitu lamun digaweanna mangka hade ulah sok waka pikiran gedebas gedebus burung usuh besin marines kana diri urang lain batur anu ngarasanan mah da urang sorangan kudu sing taliti sing rapi ame karasana nyamaraanana keur di tempat pangumaraanana ame kenempana oge pantas alus mulus sagalana salamet hirup urang ngeureuh sing sabar lalamunan parangkeun ka pangih ngabukti buah urang sorangan aya daging korban dina katen sok make
sokna pada selada lamun hirukeun ngalakunan migami anu keur berjuang ku tekadna hatena anu alus anu mulus geus moal kagagalan deui kudaek ku sumangetkeun eta makanan kapetik ku capena kahasilna ku diri urang sorangan hirup emang bener pitu ari kudaek tetelepek ka mana-mana ge moal kasusahan kidul ngetan bulan ngaler geus pasti kalaksana ku hirup urang kaharepna kudu dijaga keur ngalaksanakeunna ulah sok babarian kagiring kunuk teu kaharti ku akalna kudu sing tertib besing salah tetemongan salah dugaan anu teu puguh buktina kudu sing rumus sing alus silih asal silih asuna toleransinya antara sesama agama bangsa negara nu lainna ame katemongna eta ngajadi leuwih alus leuwih mulus barokah keur bakal hirup urang keur usaha naon wae teu kunaon sabari umat yang tekun keur nyumpulkeun kewajiban hirup harangkeun pasti ngabana bakal keur urang sorangan yang sayana jadi tangku emang kitu lamun digaweana mangka hade ulah sok warga pikiran gedebas-gedebus burung musuh besing malinas kana diri urang lain batur anu ngarasanan mah da urang sorangan kudu sing taliti sing rapi ame karasana nyamaraana keur di tempat pangumaraana ame kelempangna oge pantes alus mulus sagalana salamet hirup urang kudu ngareuyeun sing sabar lalamunan karangkeun ka pangit ngapaki bunga dan sorangan ngapaki bunga